Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Innal hamdalillah usolli wa usallimu ala Rasulillah Muhammad ibni Abdillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Kalayan nyebut-nyebit asma Allah nu maha belas tur maha asih, teu pernah pilih kasih kanu bungah kanu sedih. Runtuy syukur anu masyhur kagungan Allah Rabbun Ghafur nu maha ngatur di handap miwah di luhur. Mikanya kajalma jujur sarta nyarek hirup takabur. Sholawat kali salamna Allah mugia ngocor ngagolontor kajungjunan urang sadaya. Contohun urang sadaya kiblat hirup urang sadaya nyatana Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalayan parantos natrat ngagurat ka para sahabat anu opat nu teu berat kana salat nu teu heat kana zakat. Ka para tabiin tabiah nu teu panggeuh nyekol sunnah ka para kulawargana nu ancen-pancen istiqomah imana. Terumut ku kalinduan, tegedad ku kaanginan, teluntur ku kahujanan, caduleeh ku kapanasan. Urang mundut kanu maha agung, urang menta kanu maha kawasa, nyarande ka Gusti murbehing alam. Muga-muga dina ieu pangaosan sing sae pangaosna, mugia dina ieu pangajian sing hade pangajenna. Dina saat nu ayeuna dina wanci nu kiwari kumpul ngariung urang sadaya di ieu tempat gaduh pamaksudan nu dituju boga pamaksadan nu diseja. Ngariung lain sakadar ngariung tapi muga-muga ngariung sing jadi tukang lantaran datang rahmat jeung pitulungna barokah dunya dewa akhiratna. Para asatidah qori-qoriah mubaligo, ketua MUI, ketua DMI, tokoh agama anu kusimkuring dipihormat guru waneun pikeun simkuring. Ais pangampih pupuh lemur, Bapak Kades, Kadus, RW, RT, BPD, Lebe, tur LPMD. Para Kapolsek, Babinmas, Babinsa anu neme ngawal simkuring dalamun teu dikawal mah keur mapoe jalan raja. Ari dikawal mah alhamdulillah asa nyencak sirotol mustaqim. Ngahaturkeun rebu nuhun lah saketing kabingahan. Ibu miwah bapak sadaya anu lenggah linggih dina ieu patempatan. Lamun ibu ditanya, lamun dagang tangtu hayang untung, lamun utani tangtu hayang hasil. Ari ibu jeung bapak pangaosan hayang naon? Tapi si hayang panggih jeung urang. Ceuk ibu pangaosan teh neangan ilmu, maka geura tanyakeun ka ustad nu deukeut naon fungsina ilmu. Jawabanana al ilmu nur, ari ilmu teh cahaya. Lamun ilmu cahaya berarti urang baroga ilmu kudu geus bisa ngoncoran hirup sorangan, tapi naha kanyataan ilmu urang boga tapi hirup poek wae. Kabeh ge arapal ilmu tahajud tapi geuning unggal peuting harees wae. Kabeh ge arapal ilmu jeung dulur kudu akur jeung tatangga tong pasea tapi naha ajengan ge pasea wae. Kabeh ge apal ilmu yen kasalaki kudu hormat tapi naha duit leutik ibu jamotrot wae. Mangga. Berarti lamun kitu mah ilmu teh karek samet beuheung ka luhur disebut hafalan. Encan nepi ilmu teh tina beuheung ka handap pengamalan. Ilmu bisa batal lamun kotor hate, ilmu bisa alus lamun jembar hate. Ieu pangaosan alus maka kudu bareng jeung hate nu alus ngarah hasilna alus. Pangaosan alus hatena kotor maka hasil tina pengajian teh kitu. Asalaki popoloto jeung dulur teu akur
kata tangga pasnya pengajian mah mineng kumaha ceuk batur mending urang tara ngaji tapi balik. Matak sumberna adalah hate. Karena nahaon tiung saragam, baju saragam, lamun hate teu saragam. Kena diceramah daerah sinirannya. Baju saragam, tiung saragam, karena nahaon, lamun hate teu saragam. Tah poe ayeuna teh umat Islam teh keur teu saragam hate, Quran sarua, hadis sarua, agama sarua, nabi sarua, kiblat sarua. Nah abet kudu pasnya berarti aya nu teu sarua. Naon eta? Eusi hatena. Bener. Matak nu kudu disaragam gede ternyata eusi hate. Salat pe tahajud alus, duha mineng ngan wayahna hate kudu bersih. Dan deuk tahajud mineng deuk salat haben ge ari hate kotor mah ku Allah ditolak amal ibadah sapanjang hatena kotor keneh. Allah keuna deui. Matak rumus hirup adalah hate. Sholat tak alus, hatena alus, bubar sholat bakal katempo katawaduan sanggeus sholat. Maca Quran alus, barang jeung hatena alus bakal katempo akhlak nu alus. Maca Quran alus, hatena kotor, teu saeutik kajadian asa aing pangqur'an. Berarti sombong ngaranna. Ieu ge kuring ieu ceramah. Ceramah seperti ieu lamun diibaratkeun ku batur alus pek bae. Ngan ulah waka ibu nyebutkan alus karena ceramah kuring lamun ibu can lalajo hate kuring. Maka hakikat ngaran hirup jelema ditangtukeun gumantung tina eusi hatena. Maka lalakon ngaran hate awak ibu awak kuring lamun maot teunang di pasar, urang pasar kabur kabeh eleh ku teri. Teri diteunang di pasar 25.000 sakilona, manusia paeh teunang di pasar digemuk pasarna. Artinya ternyata urang maot pika keungan batur. Maka harga diri manusia teu diukur ku tungtung sapatu jelema beunghar. Harga diri jelema teu diukur ku kakayaan hiji jelema. Harga diri manusia teu diukur ku pangkat jeung jabatan manusia, tapi harga diri manusia gumantung akhlak nu aya dina hatena. Oh, mengkuprok saurang ke lumayan. Maka hakikat hirup adalah hati. Lamun hatena kosong, maka bakal sanggup dicician. Tapi lamun jalma ngarasa boga ku ilmu, ngarasa geus bisa, moal bisa dicician. Deuk saalus-alusna jelema nyarita, lamun hatena ngarasa boga ku ilmu, kadituna kalah jadi bahan perbandingan. Tapi lamun jelema geus ngarasa kosong hatena, boro-boro mah ayat Allah anu tersurat, dalah-dalah ayat Allah anu tersirat, itulah ilmu nu sanyana. Ayat Allah anu tersurat Al-Qur'an, Sapinah, Jurumiyah, Sulam Taufik, Tijan, Mantek, Ma'ani, Bayan, eta mah ayat Allah anu tersurat. Ayat Allah anu tersirat hileun, kukupu, orang, angin, cai, seuneu, tanah, halis ibu. Ieu teh ayat Allah anu tersirat. Gerasok lalakonkeun ayat Allah anu tersirat, buuk, halis, kumis, jamut, bulu dada, bulu bitis. Buuk, ujung kaliwat, kumaha bapak. Buuk manjangan, halis teu manjangan, padahal sarua buuk keneh buuk keneh. Artinya awak ibu dijieun ku Gusti Allah, ibu oge dipiara ku Gusti Allah. Mana bukti buuk panjangan, halis teu manjangan, dan teu kabayang nana gerhana diulung ka tempat ieu bari halis paranjang dan teu sudi kuring datang. Nah, buah-buah itu jemaah teh jin gitu. Paranjang halisna. Waos tulang, dina jero panangan aya tulang. Tulang mana nu manjangan? Tulang panangan. Nah, ari huntu sanajan dina tulang teu manjangan. Sak gelis-gelisna ibu urang ngeteng huntu da keuleuna. Ieu teh ayat Allah nu disebut tersirat. Kusaha beunangna ku urang barat, mangka urang barat lalajo budah laut nyieun hiji mesin lahirlah keresek. Bangsa urang pan boro-boro nyieun keresek, nu aya ge miceun keresek. Bener. Bangsa batur nempo orai diala kulitna jadi sapatu
bangsa urang nengko orai digebuk di podaran dipalikeun. Bangsa batur ngagali taneuh anu jero bijil timah, bangsa batur ngagali taneuh anu jero bijil emas, bangsa urang ngagali taneuh anu deet kurumuy boleh jeung sampul. Sabab bangsa urang mahampura karek bisa maca surat Allah anu tersurat, acan mampu maca anu tersirat. Sehingga lamun maca Quran salah hurufna kaciri, lamun dina salat goreng takbirna katempo. Tapi sakapeung nu ngaran kahirupan dunia urang teu pati malire jeung teu pati perhatikeun. Matak paingan bangsa batur bangsa barat maju lantaran dibacana ayat Allah anu tersirat lain ayat Allah anu tersurat. Tah wirang mah nu dibaca teh ayat Allah anu tersurat ngancan bisa maca ayat Allah anu tersirat. Maka lalajoan nu ngaran hirup ilmu teh ternyata sumberna dina tilu rupa. Hijina qalbi, dua qauli, tilu fi'li. Qalbi hate, qauli ucapan, fi'li pagawean. Lamun bapak jeung ibu kasup kuring karek bisa nyebutkeun bismillahirrahmanirrahim, tah eta teh can jadi ilmu. Lamun can katempo gawe sanggeus maca bismillah. Tah eta sim kuring bapak bareng maca Fatihah wala dolin kabeh amin. Eta can jadi ilmu, eta mah karek hafalan can katoong dina amalan. Nya naon atuh nalika urang geus bisa nyebutkeun bismillahirrahmanirrahim, geus sok pigawe bismillahi kalian nyebat asma Allah Ar-Rahman nu Maha Welas, Ar-Rahim nu Maha Asih. Sifatna bakal katempo nyaahan, asihan, deudeuhan, mere oncor kanu poek, ngahudangkeun kanu labuh, mere beas kanu lapar, nyieun imah anu teu gablek, parantos nepi ka dinya. Heuh. Mata kulah waka ngukur kesalahan batur hakikatna urang oge jeung bismillah teu akur-akur nu ngaran hirup. Bismillahirrahmanirrahim. Kurumuy tatangga bari jebleh kunaon ece nyeta budak sakola can boga saragam. Bismillah nyaahan, asihan, deudeuhan, rasa jelema susah aya di urang sehingga diri bakal hayang mantuan ka jelema eta lantaran bismillah deuk nembongkeun sifat welas asihna antara urang jeung urang. Tapi kenyataan lain gitu. Bismillah dilekah dilekoh, kurumuy aya tatangga deuk kecolok duit dibere henteu. Alus. Leuweung eta mah dina teu dibere bari diomonganan alus mah ieu mah nya teu dibere nya dicarekan. Matakna aya boga duit teh henteu teunan jeung tutunaan. Ulah saban maneh butuh ngecok. Jelema ayeuna palebah ngecrok loba surah-suri palebah mayar buat baeud hoream ceuk urang kira-kira teu mere tong bisa sampikeun. Berarti leungit bismillahirrahmanirrahim. Bener ieu teh salah ladar bari nya kun ceramah kieu. Maka tong sombong karek pinter maca Quran 30 juz. Entong sombong karek bisa ngaji hadis nepi ka ribuan hadis. Entong lamun teu katempo gaweuna. Mata hakikat hareupeun Allah adalah pagawean lain hanya sebatas baca. Bapak gimana uring ngabeok ngaremeng kali-kali mau urang jeung beok beok latih sabulan maca alhamdulillah bisaeun urang bisa nyebut alhamdulillah beok ge bisa nyebutkeun alhamdulillah nu ngabedakeun gawena. Naon atuh alhamdulillah gawena? Alhamdulillah sadaya puji lillahi kagungan Gusti Allah Rabbul Alamin nu pangeranan saantara alam. Alhamdulillah sadaya puji lillahi kagungan Allah, kabeh puji anu Allah. Nah urang beuk hayang dipuji wae berarti puji Allah geus dirontok direbut ku awak urang. Weh. Daek pengajian hayang disebut ahli mending montong. Daek ka masjid hayang disebut ahli masjid, baik ceramah hayang disebut penceramah. Nah naonan eta mah sakadar kahayang, sedengkeun nu ngaran takdir leungit kahayang datangna takdir. Mata jelema maju lain kahayangna tapi geus bagian hirupna. Catat ku bapak, loba jelema nu hayang maju tapi teu maju-maju, loba jelema nu gede kahayang tapi teu meunang kahayang. Da tukang son ge hayang nama nambeuh teu unggal beuting. Tapi gini henteu arep
artinya nu ngaran hirup lain menang kahayang urang. Matak jelema nu alus adalah jelema kahayangna bareng jeung kahayang Gusti Allahna. Sakali deui jelema nu alus teh kahayang dirina bareng jeung kahayang Gusti Allahna. Tah urang mah beda, kahayang diri jeung kahayang Allah jauh Pak. Afdhalu sholat di awal waktiha, utamana sholat di awal waktu. Kahayang Allah ai kahayang Bapak mangga nyangakeun bener Pak. Kahayang Allah di mana boga harta zakatkeun, kahayang Bapak di mana boga harta tuh palingan atuh urang teh Pak nu ngaran hirup teh asa anggang tina kasalamatan. Da urang mah ngagugulung nafsu leungit wahyu, beda jeung nabi. Nabi mah wahyu eueuh nafsu, tak ari urang mah datang nafsu leungit wahyu. Matak segala rupa keputusan nabi adalah wahyu. Mana bukti? Yuk urang lalajoan Nabi Muhammad ini ke masjid di tengah jalan aja nyebor kutai onta. Nabi manggi direret wungkul leos deui ka imahna ditanya ku Siti Khadijah, ya Rasul nah uih deui diseblo kunaon kutai onta. Kumaha Siti Khadijah, ibak deui we ya Rasul, coba pemajikan Bapak. Nah uih deui teu ka masjid aya nyeblo kunaon cai kolomeran kumaha majikan tah lingis dah gua di masjid mah. Wahyu apakah nafsu? Nafsu. Lamun jalma diaping wahyu maka hirup bakal ngajang kapageto geus nyaho urusan akhirat. Tapi lamun jelema ngagugulung nafsu hirupna seolah-olah di dunia kajeun goreng jeung dulur mangsa bodoh kadeun pasieun tatangga mangsa bodoh. Dia urang moal butuh ku maneh hampura tetep nu ngaran marusa cicing di dunia ulah goreng jeung batur dan kabehana lagi batur teh nyieun jasa ka Allah urang. Bongkar ibu ngalahirkeun di tulungan batur, gugrat kadunya dibere ngaran ku batur, di bajuan ku batur, di huapan ku batur, iseng gede di guruan ku batur, nyieun imah menang batur, boga sepatu eta ge menang batur, maot di boehan ku batur, di tahlilan ku batur, dikurkeun. Nah amak jeung kudu goreng jeung batur geuning urang teh teu bebas tanpa aya hirup jeung batur. Bener. Nah, geuna ieu ceramah teh. Sugane atuh nu pasea jeung tetangga jadi henteu. Bisa ngaji ku batur. Nana gerhana bisa ceramah ku batur. Jadi saat nana gerhana teuing Pak anu butuh ku batur, mata kuring datang ka dieu demi Allah lain deuk neangan musuh tapi deuk neangan dulur jeung batur. Hartos. Patak lamun aya jelema anu hirupna jika teu butuh ku batur kali-kali mah antep ieu. Nu melak pare urang Cianjur, anu ngobatna urang Cianjur, nu meulina urang Bandung. Lamun urang Bandung goreng ka Cianjur, pare tong dijual ka Bandung, moal barang hakan urang Bandung. Asli? Hah? Papan aya di Karawang, ada tuh Pak buji urang Karawang. Tetep ngaran manusia butuh ku batur, mata kurang ulah coba-coba goreng jeung batur. Nana gerhana bisa ceramah datang ka dieu aya nu hajat. Diuleung ku nu hajat. Kadua kan diongkosan. Cobaan lamun di dieu nu hajat urang malaman mulumung ka dieu eureutna. Dulur teu boga, tatangga teu boga, pamajikan teu boga, tuluy datang ka dieu kumaha ceuk Bapak? Rek naon sih deui? Mata artina lain nu hajat kudu nuhun ka kuring, tapi kuring kudu nuhun ka nu boga hajat. Ku loba nu hajat pan lumayan, duit loba. Sawah kabeuli, imah kajieun, mobil lunas, ternyata gedena urang teh karena nu leutik, mata geus galede sing saladar anu leutik. Pakades ge jadi lantaran dicoblos rakyat, mata geus jadi kudu wau jeung rakyat. Ulah aya keur hayang nepi ka beak dengkap ngolo rakyat, ari geus jadi cul leos ka rakyat, hampura nu kitu lain pamimpin. Bener ya. Tukang son ge sarua. Tong aral kajeun jalan rajiet panggul we ka dieu. Nah
dari son 2 bulan nganggur di imam miksa ge digadekeun Pak. Ternyata kurang gede karena aya nu leutik mata geus gede ulah coba-coba ngaheureuyan jelema leutik. Well Wagang hirup masa bener waktu itu kene matak bisi ibu hayang asup kana mobil urang juk dari urang usaha we mana ibu apaan kuring ceramah di dia boleh dibere tak pakai bayar bensin berarti nu hajat tuh mobil urang. Jadi geningan bener manusia mah teu ngaboga boga asup na negara teh ieu calanana nu batur bajuna nu batur kaos kaki nu batur yang mana nginjem deui sebenarnya nu batur kabeh. Da bapak oge teh ieu acup karang taruna eta teh nu batur. Mata kurang ulah coba-coba goreng jeung batur. Tah ilmu teh sumberna teh qalbi, qauli, fi'li. Qalbi hate, qauli ucapan, fi'li pagawean. Jadi lamun ibu lalajo ceramah kuring can jadi ilmu, lamun ibu can nempo akhlak kuring. Iya ceramah can jadi ilmu, lamun ibu can lalajo hate kuring. Mata hakikat ngaran herup ilmu teh ceramah mah soal babari eta mah tina beuheung ka luhur. Tah nu hese mah tina beuheung ka handap, ngomean hate. Mata ibu teh pan ngomean awak mah enteng, kulit hideung hayang bodas, meser skincare. Bodas, buka tiung anger puluh marne. Geblus kana bab rumah tangga. Skincare kabeli, aya dengan samun teh akhirna beungeut glowing, awak begung. Eta hayang geulis deui nyiksa maneh. Padahal hakikat pengarang hirup geulis lahiriah keur naon geulis lahir lamun teu bareng jeung geulis batin. Geulis lahir ku wedak, ku lipstik, ku blush on bareng atuh jeung amis budi. Ulah wedak andal bibir beureum euy hasil pamatu. Sorry ya tadi tukang buat asa atohnya Pak. Bari ngaret kebelah ditu. Oh, sia-sia. Asli lah. Sabab ngadangdanan lahiriah itu soal babari, ngadangdanan batin soal hese. Ngadangdanan lahir bapak bacaan salat pan aralus kabeh ge. Wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ard. Alus bacaan salatna nah nembongkeun kaalusan budi bahasa saenggeus salat. Santan itu. Bacaan salat alus geuning loba tatangan jadi hate ku bibirna, geuning loba dulur anu dihina ku bibirna, berarti karek samet bacaan salat can nepi kana alusna bacaan saenggeus salat. Well, mama geura arumeuh kadinya. Tuh. Kenal euy. Bari dina salat teh pan dina salat kalah kayak diperbutkan kudu husu sholat saha nu geus bisa aya nu hayang sholat husu balik perum Allahu Akbar ini dijalikeun teu kaciri pas ditanya Bang Sule apa ini dijalikeun teu mang mah husu lain husu lolong aya deui nu nerangkeun husu teh kada-kada teu kadenge Allahu Akbar wah budak bijah nu kahuruan tuluy ge saya tengah sholat ditanya si darimang kah kuping itu yang kahuruan henteu nah husu sanes husu budeg gitu nya naon atuh husu tong jauh-jauh teuing lalapan husu mada enteng toong we kecap sholat teh dicokot tina bahasa tilu shod lam jeung ta tah lamun bapak hayang lalajo jelema nu husu dina sholatna shod sidqul qauli bakal alus ucapanana lam lajino qalbi bakal leuleus hatena tak tarku ma'asi bakal ninggalkeun perkara nu ngabatalkeun kahadean dina salatna sakitu we heula hayang musuh hartos sidqul qauli alus ucapan dina salat alus ucapan bubar salat kudu anger alus ucapan ulah dina salat dileka-leko di alus-alus bacaan bubar salat loba jelema jadi hate ku bibirna tah nu kitu coplok dina husukna. Jadi tebusu cenah sia mah ibadah teh ukur 5 waktu padahal salat mah 24 jam lain rukuna lain sujudna tapi ladang ruku jeung sujud dibawa kana 24 jamna pada hese simpul kauli sing alus ucapan
lainu qalbi leuleus hate dihina, dicaci, dimaki, difitnah, diledek, keun bae we. Bodoh teuing, lamun teu jeung bodoh teuing apa urang geus wawuh kana lapan alhamdulillah puji mah anu Allah lain nu urang. Berarti puji mah nu Allah, urang mah ledekeun, hinaeun, cacieun. Mata lamun di antara ieu nu hadir kabeh jelema pinter, maka nu bodoh teh wal hiji saha kuring. Dana gerhana lamun ieu kabeh jelema aralus, maka nu goreng teh nyancan hiji saha kuring. Lamun ieu jalma nu hadir kabeh palinter, maka nu bodoh teh hiji saha kuring. Jadi pada dasarna alhamdulillah teh nu Allah lain nu urang. Berarti urang mah ledekeun, cacieun, makieun. Ngan sabalikna keur jelema nu ngahina, nu ngaledek, anu caci, anu maki, si eta teu wawuheun. Hukum alam, hukum akhirat leuwih nyata katimbang hukum dunia. Mun ibu ngahina batur, ibu mulia ceuk alam dunia. Ngan ceuk alam akhirat mah ibu nu hina. Bener. Mun ceuk hukum dunya ibu ngahina batur, ibu teh asa mulia geus ngahina batur. Ngan di alam akhirat mah hampura ibu justru nu hina lantaran geus ngahina batur. Tah, teu laku nepi ka teu paham nepi ka dinya. Tina alhamdulillah mata hakikat nu ngaran hirup, ibu boga kahayang. Ya Allah, paparin abdi kasayan, osok ngadoa kitu. Ya Allah, paparin abdi kasayang, berosok ngadoa lebih dari ya. Ya Allah hayang ngaji. Hah? Ya Allah hayang ngaji. Itu mah KRT ya. Mau bilang ya Allah hayang ngaji, sampean dari murah di langit. Ya Allah, paparin abdi kasayang, ngadoa kitu mah budak paung geus bisa. Naon anu hese, ya Allah paparin abdi kasayan, berarti akhirat Allah nu boga kahadean, maka dunya Bapa nu kudu nyieun kahadean. Setiap jelema nu hayang meunang kahadean akhirat, maka kudu ditebus ku hade di alam dunya. Maka adunya maju atul akhirah, dunya teh modal ke alam akhirat. Alusna akhirat mumantung poe ayeuna. Ari urang mah lain, ari ongko hayang menang kahadean di alam akhirat, ai jeung tatangga pasea, jeung dulur teu akur, panon pepolotot, bibir ngomongkeun batur, ngalengka salah, hate sisik meuli sulit ati, boro-boro akhirat di dunya ge dicabok batur. Ya. Maka balik kana awak, anu ulah wa kanangtukeun neraka surga akhirat. Jieun di ayeuna ye di alam dunya lain engke ayeuna surga. Jeung tatangga akur, kabaraya somea, kabatur teu boleh nulung, geus nyieun surga di alam dunia. Urusan akhirat Allah nu boga, ari urang mah nangtukeun, yen urang teh di surgaeun, aya di dunya bisa capekeun. Well, pokona. Cenah tuh. Rasa beureunya. Sabab hareupeun Allah mah beda, Pak. Hareupeun manusia mah sarebu kaalusan, leungit ku hiji kagorengan. Hareupeun Allah mah tibalik, sarebu kagorengan, leungit ku hiji kaalusan. Mata ulah monis tukang bobok, tukang tarok muka gerok, wah si eta mah neraka lain nu sia. Asli yeuh. Batur salah poe ayeuna masih kana aya poe Salasa. Poe Salasa salah aya kana Rebo, Rebo salah aya kana Kemis, Kemis salah aya kana poe Jumaah, Jumaah salah aya kana poe Sabtu. Ulah wakanantukeun poe Senin sabab isuki aya Salasa. Ulah wakanantukeun bangorna batur poe ayeuna, bisa jadi poe isuk robah ku hidayah Allah jadi bageur. Nu paling paur urang mata prinsip hirup, jelema salah kapangi bisa eureun tina salahna da kapangi. Nu kaur mah urang nyieun salah teu kapangi-pangi, akhirna deudeuyeun. Aduh, nah iya nu pangausan ka dieu teu baruga salah, waduh gede. Baroga ieu teh ngan sak kapangi. Coba lamun geus kapangi, wah. Ieu ge ye Karang Taruna, lain teu boga salah, boga ngan can kapangi. Kapangi ku pamajikan nyieun salah, Karang Taruna simbolna teh pan karang kuat. Kuat teh hareupeun batur, aing nyieun kasalahan kapangi ku pamajikan mah eueuh kekuatan teh lemah. Bapak polisi di luar mau kapangi nyieun kasalahan goreng ku pamajikan eta mau ngadadak jadi ucing atuh. Bener nya? Nya matakna nagerhana dihargaan batur lain kuring nu berharga.
tapi Allah nutupan aib kuring. Ibu dihargaan batur, lain ibu nu berharga, tapi Allah nutupan aib ibu. Allah menyian orang, Allah menyiptakan orang, nutupan aib orang. Nah ari manusia bet silih bongkar karena aibna, makhluk sahari si eta. Aduh, jacan karena aja jantung tepan kitu ngalakuan orang. Ya. Mun batur teu salat, da cekas atuh panon. Mun batur teu ka masjid da awas atuh, tapi nalika awak bapak teu ka masjid diomongkeun ku batur lebok. Pak, nyieun masjid teh teu dijieun kuno osok ka masjid wungkul. Nu cadu ka masjid ge miluan ngentengan. Sedengkeun Allah mah boro-boro amal gede, amal leutik sagede si kisah sawi ge bakal aya balituna. Nah, maki jeung dibalitungkeun ku urang aya di alam dunia. Dan bapak ge osok ke masjid, cantang tuh lahir batin di masjid, boa-boa awak di masjid, tapi hati mah nyantel di porsi batur, boa hati mah nyantel di mahrana, boa hati mah nyantel di pasar, bangga di situ percaya. Hati nabi nih, jadi ketika nyebutkan Allahu Akbar, kunci motor leungit, ingat hadapan sholat. Juga langsung kapami, berarti awak di masjid hati mah cantang. Bener? Mata kula bentang-bentang kurang masuk ke masjid nuding kan utara. Cing atuh oi ke masjid. Ieu teh masjidnya di ieu teh kudu dilosian lain kawas pasaran. Doh, si eta teu sadar diri lagi belum pernah ngeluh. Sekarang taruh aneh ewe. Ayeuna ngomong kitu teh ka masjid pan baheula mah sarua gapleh jeung aing. Allah nutupan aib manusia, tapi naha manusia bet ngabongkar aib manusia. Ari urang makhluk di mana? Hartos. Mata Nabi Muhammad waktu harita ini ke masjid dicebor putih ontak, sapoe, dua poe, tilu poe dicebor kene, kaopat poe cik Abu Bakar. Ya Rasul, nah telat. Umat Nabi, sumuhun telat. Sing kira-kira lamun bapak imam bapak ayo nyeblok ku cai kolomeran kudu ditanya ku DKM kunaon telat mau 7 beja teh pemuda oi rada gelok di jalan nyeblok ku cai kolomeran kumaha di masjid serang oi dari kan lu tapi Nabi itu seperti itu kumaha Abu Bakar oi isukna ya Rasul aya jalmi di lingkungan urang teh nu udur kunaon udurna buka dahare kumaha Nabi urang romo eta nyeblok ku kai ontar kilong bring di masjid ngabring ngalongok jelema nu geus nyebor ngadeg lah si itu keur ngadeg itu cek Nabi jempe ulah dibeja-beja ka sasaha ku cukup kuring jeung anjeun anu apal kalakuan antara kuring jeung anjeun mana nu karasa ieu didoakeun dibere duit langsung kan ngagabruk ka Nabi asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah tah urang mah canepi makom nepi ka dinya bihum bangga bisi bapak terpercaya sok kalau bapak ke masjid disebor dari kolomeran ku perkiraan mada lain kieu tuh aya teh kapincak nu suku cenah ada atuh nanti kanggo jeung pincak makom urang mah lain didinya lain makom Nabi Muhammad beres ceramah di bahanan onta bahanan domba di tengah jalan anu minta ya Rasul naon eta domba kumaha cek itu jalma keur abdi we ya Rasul kok rezeki maneh milik kuring nana gerhana ka ayeuna ban wajah teh bakal mere pegat di jalan dibikeun moal tah harus itu suudon tapi lain suudon itu kesepakatan berjamaah jadi lamun kayak kuring gaya nu megat tuluy teh dibikeun lain salah kuring ieu mah kesepakatan musyawarah anger nana gerhana teu mungkin boga makom seperti itu sabab kuring adalah manusia biasa mata era disebut ustad disebut kiai disebut ajengan nama kejeun era sieun teu akur jeung pagawean ari ustad kiai ajengan teh warasatul anbiya pewaris para nabi teh ngawariskeun tahajud unggal peuting baru sampean ladang tahajud ustad mana nu baru sampean ladang tahajud kan udah baru sampean galin ladang tahajud nu jelas mah asam udah
mata kurang tong legek disebut ustad, tong legek disebut kiai, tong legek disebut ulama. Justru era lamun sesebutan batur geus nepi ka awak urang ai pagawean teu nemongkeun ka ulamaan. Aduh, pada kasih sih. Bener ya? Nabi ngawariskeun bager. Mana bukti bageurna Nabi? Satahun kurban 60 ontak. Setiap perkara nu dipenta ku Nabi dibikeun. Bumi Nabi 4 ka 6 sakajlengeun. Masjid dibangun ku Nabi. Cing ieu nu hadir yeuh disebut lagi umat Nabi atau sahawe. Lamun urang boga duit 500 juta, masjid butut, imah butut. Kira-kira deuk milih nyeun imah deuk milih masjid. Halus. Tanya kuring, kata gitu bapak mana? Abdi lamun boga duit 500 juta, milih imah nyeun masjid. Ku perkiraan Pak, milih imam sarua. Nah hari Nabi berpilih masjid, maka ditanya ku sahabat, ya Rasul, nah anjeun yang sara diri ari imah butut masjid alus. Cek Nabi, hargaan disebut Baitullah, bumi Allah. Manya bumi Allah butut ai bumi urang alus. Tuh coba urang hargaan imah urang katimbang imahna Gusti. Di imah sagala ge alus, lomari alus, kulkas alus, listrik kurung, speaker nyampak. Coba di masjid, pepet. Speaker ada, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Coba lamun di imah cek pamajikan, benerkeun Pak, tak duitna, pamajikan ngadukung dan bapak sok karaokean. Coba masjid ibaratkeun di kayak kitu we. Dekadang teu kuat ditiupan. Gitu. Heeh. Nya mata Nabi mana hargaan Baitullah, sana Baitullah ke masjid, bumi Allah. Maknya bumi Allah jeung urang asa aluskeun nu urang katimbang nu Gusti. Geura salalana. Maka saha atuh urang karek disebut. Karek disebut ku batur. Bapak paingan Umar bin Khattab diangkat jadi pemimpin kalah ka ceurik. Umar bin Khattab ditunjuk jadi pemimpin ceurik sabulan cicing di imah. Cek Abu Bakar, kunaon Umar maneh ceurik wae. Cek Umar bin Khattab, kami sieun kuring geus jadi khalifah, yatim anu sangsara kuring nu tanggung jawab, miskin anu doraka kuring nu ditanya, embung dorakana umat kuring ditumplekeun takwanana ka awak kuring. Maka Umar bin Khattab jadi khalifah lain atoh kalkah hayang mundur. Nah ari nu ayeuna jadi pejabat na dangdut. Berarti karek apal jadi pejabat, can apal karena gawe sanggeus boga jabatan. Bener. Ibarat bapak disunatan, dah kudu ceurik. Nah, apa geus disunatan mah tandana balik, aya jelema balik geus kudu sholat, geus kudu ngaji, geus kudu ka masjid. Nya eta cenah bapak mah Yosua 50 tahun disunatan ti bareto ka masjid henteu, sholat henteu, tah teangan deui ku kucupna tapal gendeng. Karena naon disunatan apa disunatan teh supaya bersih najis lain gitu Pak, supaya bersih najis sabab rek dipake wudu. Abah mah mau amal disunatan tapi rek dibersihan beungan hese kudu digosok. Mata Islam teh mere syariat disunatan artinya supaya bersih. Tah bapak teh teu nyangklung cai kotor teh di dinya. Teuing dinya teh teuing mak mik Pak. Cicing budak teh motong mikir. Cicing budak teh motong mikir. Mun kolot mah seuri Pak, mikir kan. Diteuteup ke kucupna, ta eta teh sunat hukumna ngandeup dibawa kana ibadah wajib. Maka disebut we sunatan. Sunat hukumna ngandeup dibawa kana wajib. Jadi sanggeus disunatan pek pigawe ibadah anu wajib. Jadi sunat ngan ngadukung wajib gitu Pak. Jadi disunatan teh lain wajib Pak, sunat ngan ngadukung kana wajib. Jadi berarti lamun disunatan kudu migawe ibadah anu wajib. Nya tak urang cenah geus 50 tahun disunatan geus kan salat henteu, tateangan deui Pak, lebar. Tapal geuleung. Nah, apan disunatan teh geus dibawa kana hukum wajib. Ibu boga kahayang kanu ngaran budak, hayang naon tadi? Besok ibu budak boga budak hayang naon? Hayang boga budak soleh, cek kuring salah, da budak mah geus saleh. Budak mah budak paling 7 tahun ke anak salat can kudu budak.
ka masjid teu jadi masalah budak mah bangor di jero masjid teu naon bangorna budak di jero masjid ukur sakitu coba bangorna bapak pasiana budak sajam 5 menit pak kaleng-kaleng coba pasiana bapak berarti saha nu salah budak tawa urang kadang-kadang urang kudu guguru kanu ngaran budak satpoe pak pasea isuk sakola pak kaleng-kaleng urang jujut getihan beungeutna kalah ditanya maneh kamari nyeri di cakar urang kumaha cek eta nyeri mana mah tarik teuing sakali abang atuh yeuh eta budak coba ketua karantar mah mun boga masalah jeung si A 7 tahun cantangku angeus jadi kadang-kadang urang teh kolot ku umur ngan eleh ku kakolotan budak bener budak mah teu nyimpen banyak dendam sugan ingeteun baheula pernah dicakar henteu coba ieu lamun di dieu aya anak tuluy pernah cerai baheula ka salaki kumaha nyebut si bebe moal aya nu pangkaset mah ieu teh caroge abdi keur can aya masalah rag-rag tah panggih di uleman wah nu nyebut si bebe moal kumaha cek ibu si bagong itu nya artinya lain budak soleh pak tapi bahasana jalma soleh setiap jalma soleh mata bahasana jalma soleh bandingkeun nu ngaran hirup budak jeung hayam kalunia hayam asli naon nu teu manfaatin hayam buluna teutekan ulas warna bodas Taufik Hidayat namun kuring juara internasional nggebugan bulu hayam dagingna sumber gizi, nogna sumber vitamin, cangkangna pakai alat hiasan, tulangna seblak tulang, tikotokna pakai aduk. Naon nu teu bermasalah tina masalah hayam, kabeh ge manfaat. Ayeuna sagelis-gelisna ibu menog enjing-enjing ical di warung bangkrut Pak. Hiji jeung hayam ternyata urang eleh. Bener. Jeung domba eleh yang domba terang kamu kayak simut nah bulu lagi rek deng bapak sarua pan urang nu bulu lagi dijumplukan rambut halus kumis jamot bulu dada bulu bintis no yang bukan ini coba domba kebutuhan simut lagi sebuluan jadi kalau domba kamu kayak selop tempat cokor domba geus herang ya muning sakitu gedena tenok tungkun ku budak satekak nuturkeun ta muning kunaon muning make jeung nuturkeun lantaran aya budak angon anu ngarti kana kahayang muning cicing da ka ditu teh bahasa teh jadi nyinira asli budak leutik nungtun muning gede budak ieu leutik nungtun muning nuturkeun kunaon make jeung muning nuturkeun lantaran budak ngarti kana kahayang muning rakyat teh Pak baingan eceuk Prabu Siliwangi teangan pamimpin teh budak angon artina pamimpin nu ngarti kahayang rakyat maka rakyat bakal ngagugu kahayang pamimpinna aya kitu mah foto jaiah teh sudi teuing atuh nya muning ada orang ngomongkeun muning otak cekolot baheula gerak teangan pamimpin budak angon artina pamimpin teh deuk ngangon rakyat aya ngaran ngangon nyugemakeun kahayang rakyat pan muning oge nuturkeun ka budak leutik teh lantaran budak ngarti kana kahayang muning Bang awe tong terjemahkeun ku Bapak dan meureun Bapak unggul teu ngarti coba atuh jeung sapi eleh budak urang jeung sapi diloloh kumut bijil cai susu sakalengna 25.000 coba budak ibu ngaleut halus-halus anjing-anjing pipis kalengan para dia pipis budak anyar keneh kumaha batu rada gelo meneh harga saeutik-eutik acan matak berharga na manusia adalah hiji ku kasolehan maka simpulkeun ku ibu jeung ku bapak nu kumaha atuh budak nu soleh teh budak nu soleh adalah budak nu surti nu ngarti kana kahayang nu ngaran kolotna al jannatu tahta alal aqdam surga di bawah telapak kaki ibu matak lamun deuk nyieun kaalusan ti ayeuna mungkal mempeng inung keur aya geus maot mah deuk nyieun naon coba moal bisa nyieun naon-naon di imahan gede keur nanaon baju alus dibeli keur naon
emas binten berlian dibikin ka inung anu geus eueuh keur naon mata mun bisa budak soleh teh ayeuna buktikeun mumpang mengkeung inung aya bapa aya sok bere tanya ka hayangna naon karesepna anak ngajamin kolotna maka Allah ngajamin ka hayang anakna harta urang dibikeun kanu nyaran kolot maka Allah bakal mikeun harta ka anak ka urang mata hirup hayang beunharkeun heula kolot selesai itu palingan orang hidup sangsara tidak orang egois baju pak alus-alus kolot masa potong teu kabedah barang dahar ngarareunah kolot mah hulu pedah digayung keneh imah urang mah alus balen pereng koning usum hujan teu nyakselakan kolot mah bawa nyakselakan teu mah menerkeun deuk nepi ka iraha urang ngantep kolot di saat ibu ngantep kolot poe ayeuna nu hadir aya budak yatim nu inget ka kolot di saat bapak teu eling ka kolot poe ayeuna aya budak nu hayang tepung jeung rarayana kolot mata buru-buru mumpang meungpeung kolot keur aya sugemakeun ti ayeuna tah eta budak kolot dan negarana ge bisa kieu tuh bapak polisi bapak kapolsek bapak TNI lain karena hebat dirina tapi bisa jadi bapak kapolsek baheula keur leutik dihina batur direk batur dituding batur dipitnah batur indungna nyeri ngadoa tengah peuting ya Allah mulyakeun pun anak ya Allah sukseskeun pun anak tak eta pak doa ladang dihina batur nepi ka kolot bebeja ka Allah akhirna diijabah jadi bapak kapolsek saha nu wani ngahina ka kapolsek nana gerhana sarua baheula keur leutik bisa jadi pernah dihina ku batur diledek batur dipitnah batur dituding batur inung bapak kuring nyeri tengah peuting bebeja ya Allah sukseskeun pun anak ayeuna geus sarupa kieu pan alhamdulillah pa eueuh nu ngahina kunaon sababna lain kuring nu alus tapi doa inung kuring anu harita mawa kanyerian ka pangeran kuring maka suksesna anak gumantung ucapan kolotna saciluh metu kolot maka kurang sok mopohokeun jasa kolot ada orang yang bisa berharga turun di kolot barisan lomba pakai tani jadi imam ada imam nak kolot taranganjang jadi mau boga mobil kolot terunggah boga sawah kolot tenempo sedih nabebeakan nalika inung bapak geus eueuh matak dinu hajat geuning sok nabuh dangdut tuluy aya lagu banggung hideung redeg kasurupan dan sikuring malain ku banggung hideung banggung rayas ge bisa sabenerna eta budak anu kasurupan lain inget kana lagu banggung hideung tapi inget ka kolot anu geus eueuh ruku badung rakun mah katurban taneuh beureum init ka dapur aya dahareun nu dipikar sepuh kolot kolot teh geus eueuh di dinya nyuruh cai panon anakna bener ya ada kalian mah bisa aya pemuda udah baung juh tong dicarek gitu bisa aya pemuda nu rek owah-owah nah hukum alam bakal berlaku iya pemuda baung bedegong suatu saat anakna baung bedegong bari urang geus kaayaan kolot bapak geus teu bisa lempang panon geus rada burem ceuli geus teu pati ngadenge budak baung keneh nyeri hate balikeun kana awak urang kalakuan aing baheula kitu maka cek Allah teh boro-boro urusan dosa ka kolot di akhirat di dunya ku kami dipantanan supaya ngarasakeun batak bisi rek berdegong ya udah kawe cung kedegu jadi bagian dinu poek cung gege bakal boga budak awewe anu sarupa jeung kitu ya kan ibu ge baheula nih nyanyi pangmencetankeun sirah majangan kosok ngaguguk sok ngaku nyanyi pangmencetankeun cangkeng macangkeul osok ngaguguk ayeuna inung bapak urang geus eueuh tak ayeuna ibu geus boga budak ditah budak ibu nyanyi pangmencetankeun sirah majangan ngaguguk eta budak leto tuh cek bapak mah karma cek kuring lain karma hukum alam berlaku jelema nu nyiwit batur siap-siap dirina bakal diciwit jelema nu ngahina batur siap-siap dirina bakal dihina jelema nu mitah batur siap-siap dirina bakal kapitna mata tong nyiwit mun mung diciwit tong ngahina mun mung dihina tong ngaledek mun mung diledek tong mitnah mun mung difitnah hukum alam itu percaya mata kuring menurut bau berdegong juga kayak bakal ngerasa ayo tukang son capek lu sahana aduh lah ngeluh tukang son ayah nulis capek tibatan akang saha bapak akang ngan gede kendiri akang enak kuring ripuh tunu capek lumse bengkal itu bengkal dia cek diri capek ulah lubang ngeluh hirup pak kades ngeluh capek jadi kades teh jawab ibu riren
naon deui atuh ngajawab ka ngeluh ribu cek bapak ustad ribu aing cenah ka masjid wae batur mah henteu eureun anak geus kudu ngeluh simpel atuh sekarang taruna teh ribu jadi karang taruna teh buka saragam bikin ka batur jadi ka sawah ternyata capek teh dijieun ku sorangan pak kades hayang jadi kades tuluy ngomongkeun capek nah mah jadi hayang uring capek sebenarnya selama bengkal itu bengkal dia tong nyebutkeun capek loba pebatur nu hayang jadi kuring tuluy kuring nyebutkeun capek kumaha lamun ku batur dicopot nah apa sih menjadi kades capek sebenarnya bikin kan hayang loba kedudukan urang batur mah hayangeun tapi urang geus dibere kedudukan eta nah urang loba nyebutkeun capek syukuri gitu bener Bu dikandung 8 bulan 10 poe budak kurang teh ibu sebulan ngaherang 2 bulan gumidang 3 bulan gumulung 4 bulan mangrupa 5 bulan usik 6 bulan malik 7 bulan menuju kolot 8 bulan ngora deui 8 bulan sang paceak sang gudubrak ripuh ibu ngandung ripuh nang kuban sosieun kitu nya ngigir sosieun bahet nang karak sirkat eungap pan kitu lalakon ngandung teh nya Bu indit ka dokter biang getih raga hampir pagi sajeng nyawa maot pingaranna teu bisa kaluar wae dicokot gunting kerak digunting geuning eta teh nu ibu kalau mah nyebutkeun gunting krak teh pan ibu ka buri ka bulu-bulu coba bapak-bapak dan eueuh nu muri ka tah kieu Allah besar ya nah sabab bapak teu ngarasakeun tapi ibu ngarasakeun didius ukur sapotong tina patuangan kahanap digunting krak geus digunting dikodok budakna kaluarkeun balina bersihan jerona puri nyeri geus kitu dar dikaput digunting jeung dikaput bapak polisi ge moal sanggupeun digunting jeung dikaput moal ditonyok dokter tapi iya kaum hawa apa berani digunting dan dikaput digunting ngelaan anak dikaput ngelaan baru bapak padahal nggak ngelaan tapi kamu dikaput wah ngomong tarik teh orang mah Tuhan yang ngomong gitu ini mau berotuk tuh ujung ketak ternyata ibu lakukan perjuangan nu ngaran indung kanu jadi anak mata tapi sanyeri-nyerina ibu ngalahirkeun aya nu leuwih nyeri tibatan eta ibu nyeri ngalahirkeun geuning boga 5 ongkoh nyeri boga 5 berarti aya nu leuwih tibatan ngalahirkeun anak naon eta nalika anak pokoa sesentak dititah tarang ngagugu tujah tejeh tujang tajong nurjunkeun cai panon kolot ku kawirang di dieu Pak ngalahirkeun teu sabaraha aya nu leuwih nyeri tibatan ngalahirkeun nganyerikeun raga badan lahir batin nu ngaran inung sakecelak cimata inung murag kana pipi maka sakecelak dijadikeun cai umpal-umpalan nganterkeun budak kana lalang kahina mana emutan mata ibadah nu paling pantes deuk tahajud deuk duha deuk maca Quran deuk maca sholawat can dianggap ibadah lamun inung bapak nyurukeun cai panon ku kalakuan urang nah, apaan ridho Allahu fi ridho walidain wasutullahi fi sutil walidain ridho Allah gumantung ridho inung bapak murka Allah gumantung murkana inung bapak urang mah tahajud teu unggal penting duha teu unggal poe maca Quran teu jiga qiraat tageuning hurung kacari di anu geuning tadi mah poe kan mongkleng maca Quran teu jiga ahlina anu neme pun ladi pun abi eta mah ahli ngaos Qur'ana sedangkan ibadah anu leutik tapi hayang jadi jaminan sawarga babari tayangan we al jannatu tahta alal aqdam ternyata surga di bawah telapak kaki ibu kolot urang ridoeun ka awak urang maka Allah mikarido ka awak urang kolot urang teu mikarido ka urang Allah nu mana nu beri mikarido ka awak urang mata hakikatna di alam dunia malaikat adalah indung jeung bapak urang bubar ti dieu sugemakeun tanya ka hayangna naon karesepna nurucut cai panon enung murag kana pipi nyeri hate ku kalakuan urang siap-siap ekonomi bangkrut kahanap teu akaran kaluhur teu sirungan ibadah bakal leungit husuna sagala rupa bakal aya marojenjana sabenerna aya kolot nuju ka ridho ka diri anak-anakna mata budak soleh adalah budak nu surti nu ngarti kahormat anu jadi indung
bapak. Wa soinal insana biwalidayhi hamalatu ummuhu wahnan ala wahnin wa fi soluhu fi amaini aniskurli wali walidaika ilayal masih. Bala bapak ngalaman dihuapan ku kolot, di bajuan ku kolot, di manian ku kolot. Ayeuna urang geus dewasa, kolot urang balik deui ka orok, wayahna ku bapak piara huapan, bajuan sing gagah, sing alus. Tapi ka aya pan zaman baheula zaman ulama munta nabi, ulama sanggeus para sahabat. Aki-aki taweho, hayang jumahan lehoan, kan kitu geus kolot mah. Ditutuntun ku budak parawan nepi ka ditanya ku saurang naha anjeun can nikah kumaha ceuk budak parawan eta sieun aya lalaki nu bogoh ka kuring tapi teu nyaah ka bapak kuring. Aya di dieu budak parawan nu kitu pamadeuk teh. Biheung kunaon anjeun can nikah sieun aya nu bogoh ka kuring teu nyaah ka bapak kuring. Nah kunaon bapak anjeun? Heuh kitu we geus pikun. Jumahan diantar mani di manian beri kubudak parawan keneng dengan di manian kubudak parawan di bajuan di sarungan dituntun eta ka masjidna ditungguan ku anjeunna di luar masjidna abah salik teh dipengker da abah bisa cangkeul nyarane ka tukang nepi ka eta budak awewe kitu beres ngahot timbang abah eta diceklan ku budak parawan lehona disusut ku budak parawan dijingjing ka imah disadiakeun tok katuangan ku budak parawan. Iya ternyata ahli surga teh iya pak budak parawan seperti itu. Ya di dia nu kitu ka kolot asa teu percaya ya. Jigana kolot nongkrong lewatin waktu intah sing atuh bapak bersihan ka kolot atuh ujiet bari mana teh sadar lehok neng teh beula teh dibersihan ku kolot. Bener mata doraka nu paling gede dosana nepi ka Pak Nabi Muhammad di akhirat jaga pang repot-repot mere sapaat. Ya Allah paparinan pitulung ieu ka jalma ieu naon dosana A B C D kumaha ceuk Allah tulungan Muhammad umat anjeun. Ya Allah tulungan ieu pek Muhammad umat anjeun ngan ceuk Allah wayahna golongan ieu teu meunang anjeun mere sapaat. Saha ya Allah ieu umat manusia di alam dunia nu goreng patut kalakuan ka kolot hampura Muhammad anjeun moal bisa nulungan ka eta budak lantaran inu bapana teu mikarido ka eta anak mata dosa nu pangbadagna adalah goreng kanu jadi kolot. Hartos ibu wah geus 11 isuk kena janji di pepeta ustad dan menandatangan kolotnya urang mana kan kolot teh urang dia cenah abdi mari datang ke kolot nah teh bebeja cenah loba hutang gitu kada heueuh anak mah bebeja ka kolot ngadu kasusahan anak nu mana datang ka kolot ngirim harta eueuh aya oge kitu mah abdi teh hampura rumah tangga rada pabuju tuluy salaki keur usaha kumaha ceuk kolot geus nyai tong loba dongeng hade maneh ulah papasiaan lantaran dahareun tuh bawa di buah mah bawa biasa teu maneh kolot loba kolot anu nyieun imah budak can boga imah nyanyi bisi maneh era ku tatangga pengol we imah emak itu beuneu teh juga ka anaknya anak teu usaha jang diajar macul jeung abah bae sawah keur maneh lamun dijual ratusan juta teh demi Allah nih bapak ayah anak nu datang ke kolot nepi Allah tuh ngomong nanti susah nih kolot boga hutang ke anak noel nyai hampura macan mulangkeun mah boga hutang ka maneh 2 liter gara diomong-omong hampura macan bisa mulangkeun coba anak goblok hutang ka kolot nah adi teu boga hutang bedaskeun we terus kana bab rumah tangga bacukit jeung salaki balik ka inung bapana inung mah pan peka nyai kunaon maneh balik teh jeung salaki pasea mama kumaha ceuk inung urang juga brugarita keneh sing kuat rumah tangga teh bakal loba halangan jeung rintangan sing kuat bisi ieu godaan mah ge teh ujug-ujug kieu bageula teh pernah we ngalaman jeung bapa maneh papaseaan yuk isuku mah dianterkeun bisi maneh teu bisa minta hampura ka salaki emak nu rek minta hampura anu jadi salaki maneh loba ieu nu ragrag darajat hareupeun minantu melaan anak mung awut-awutan rumah tangga. Bener inung alus beda jeung inung kurang alus kunaon mana nyai balik jeung salaki pasea bae budak maneh teh leutik keneh awak geulis keneh karang taruna ge cenah bejana hayangeun ka maneh kitu
Karena bongan nu di luhurna Karang Taruna nya eta. Malahan macam jadi saingan jeung ngada gerhana nyaho aing mah begitu. Jadi kolot teh ngadon nikah cerai. Ulah kolot nu alus mah bisi maneh teu bisa minta hampura ka salaki, deuk kitu deuk kieu juga ke surga na maneh teh aya di salaki, lain di emak, lain di bapak. Surga awewe mah di salakina, mun surga lalaki aya di indung bapana. Maka lamun indung nitah ka lalaki gugu Pak, lamun indung nitah ka ibu hampura gugu heula salaki ka karaka. Di mana sejarahna? Pan aya zaman baheula zaman sahabat geuning, ceuk salakina teh akang deuk usaha ulah coba-coba keluar ti imah tanpa izin ti akang, tambah lama lo HP balenyang usaha kurumuy aya utusan nyanyi bapak maneh gering kumaha omongan anak hampura kuring salaki can datang can diizinan keluar ti imah bejakeun we singgara sehat bapak nu gering tah balik deui nyanyi aya nama keur sakarat kumaha bahasana hampura bejakeun salaki can balik can meunang izin ti salaki balik deui nyanyi maot hampura kuring san aya izin ti salaki hampura lain teu hayang nempo ngan san aya izin ti salaki nyai dikubur batin Pak nyeri hayang ngubukeun salaki aya di dieu tiba awewe nu kitu asa teu percaya tatangga ge moal teu ngoyang rada gelo pamajikan kitu patut mau uyuhan ih dae ka salakina bunga gugu teuing salaki teh kaos kadewa bari goreng patut moal teu tetangga teh mah sobrot Pak ya kan, kata godaan ini mah hese itu. Iya mah nepi ka kurumuy we salakina datang, maka bahasa para sahabat awewe nu ka surga ieu. Nah mah jeung ka surga dibejakeun ku para sahabat, bapak anjeun di akhirat ayeuna keur senang. Bapak anjeun di akhirat keur meunang tempat nu alus. Ngahulung sararea, nah mah jeung alus pan kami teu datang teu nempo teu nalkinkeun teu sahadatkeun. Nah mah jeung dibere tempat nu alus. Anjeun bisa kitu lantaran didikan bapak anjeun patuh kana jadi salaki didikan bapak anjeun maka anjeun hasilna bapak anjeun diganjar tina ladang hasil didikanana. Aya nu kitu. Wah, meureun kalawan misal kitu. Geus tong kaluar kajeun bapak maneh gering sabok ku aing. Beresan geuwat nepi ka ulah we nyaah ka kolot teh moal teh kitu pamajikan urang. Lamun lalaki mah lain kitu kasusna lalaki mah dititah ku inung bapana wajib patuh ka inung bapana keheulaan pamajikan. Nah pan lalaki mah boga surga di inung bapana pas dekeun ibu mah boga surga di salakina. Maka 3 poin Pak. Salat ditolak, zakat ditolak, sapanjang anak goreng patut ka inung bapana. Salat ditolak, zakat ditolak, sapanjang pamajikan goreng patut ka salakina. Salat ditolak, zakat ditolak, sapanjang dulur teu akur jeung dulurna. Sok cekelan nu 3. Salat ditolak, zakat ditolak, sapanjang anak goreng patut ka indung bapana. Salat ditolak, zakat ditolak, ibadah ditolak, sapanjang pamajikan goreng ka salakina. Salat ditolak, zakat ditolak, ibadah kabeh ditolak, sapanjang dulur goreng jeung. Lamun bener ieu ceramah heula, we isuk wayahna. Nu goreng ka salaki, balik ti dieu langsung tangkeut. Aya. Cek salaki teh kunaon, mane balik pangajian jadi lupa. Oh. Coba, bapak-bapak nu kudu siap-siap ayeuna bisa ditangkep ku pamajikan. Siap-siap pakai sesemprotan bisa ditangkep anas ditangkep bau pelek cuma sih ibu bau jigong gelo jadi itu catat tuh ibu budak soleh penuh alus ka inung bapana maka hasilna inung bapak urang kasawarga lantaran anak patuh kasalaki teh berdasarkan ladang tina pendidikan inung bapana. Ibu udah simkuring ke lain ke sono ngan kuring pada urang jauh 7 jam setengah geuning ka dieu. Jadi lamun kuring jam 11 beres teh pidatangan tukang jam 5 subuh. Tadi ibu olaman tinggal ngaleos bae. Tapi lagi urang di doakeun sing kuring sing sehat lahir batin, sing salamet dunya akhirat. Atau ibu-ibu ge sarua sing sarehat, sing garde milih, sing garde rezeki. Bapak hajat nu utama lagi gian teh harta gede. Mudah-mudahan we digentos ku Allah. Lamun teh mah teu kagentian sing jadi nilai infak jeung sedekah. Para pemuda di tempat sing sarehat,
para pemuda di tempat sing jarajal, para MUI, para ustad ilmu sing barokah, umur sing paranjang, sabab ulama ternyata takuna dunya, lamun ulama geus eueuh dunya teh bakal genjlong, maka muga-muga ulama teh sing dipanjangkeun yuswana. Bapak polisi, Bapak TNI sami aranjeunna teh petugas negara ngajaga keamanan negara sing sarehat sing arageun milik. Ibu bapak sakitu kapihatur, bobo sapanon carang sapatan mugi agung cukup luhur jimarsi hampurana paralun anu kasuhun meninggali di pamrih hampura anu kakedah billahi fisabilillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.